Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun pamirsa dina acara Dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna nyaeta Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Wilujeng ngabandungan. Ti tadi isuk hate Lena geus karasa teu ngeunah, teu puguh. Aya nu nyeredet dina jero dada, siga aya hal goreng nu keur ngadagoan di tungtung poe. Padahal di kantor Lena eueuh kajadianna naon. Lumangsung biasa bae. Aya masalah. Atuh karyawan-karyawan oge di garawena siga nu gembira, katinggal tenang. Tapi Lena teu bisa milu tenang. Panona sababaraha kali neuteup jam dina tembok kantor, teu kaup keur ngetik, sok salah ngetik. Aya rasa ratuk dina hate anu teu bisa dijelaskeun. Teh Lena nuju teu damang, ceuk salah saurang karyawan. Lena ngan seuri ipis, henteu, sigana kacapean. Padahal lain capek. Ieu mah rasa sieun nu datang teu pupuguh. Siga aya nu keur nyumput di tukangeun waktu. Waktu jam kantor rengse, Lena teu langsung mulang. Ngadon mutuskeun init heula ka hiji mall anu panggedena di daerah Lena. Lempang sorangan, taya tujuan, ngaraneg di toko baju, ningali sapatu, tuluy pindah deui ka toko buku, tapi hatena eueuh di dinya. Lena ukur hayang siga nyingkahan imah, nyingkahan rasa aneh anu ti tadi ngudag. Di tengah ramena mall, Lena ngarasa beuki nyorangan. Lena ngaluarkeun HP, ningali foto Lena jeung Tanu. Foto waktu duaan seuri di sisi situ. Tanu nu salawasna bisa nenangkeun Lena. Tanu nu salawasna ngajadikeun manehanana ngarasa dipikanya yakin moal ayana naon, ceuk Lena dina jero hate siga keur ngayakinkeun dirina sorangan. Tapi rasa teu ngeunah teu daek leungit. Barang nepi ka imah, suasana imah karasa sepi. Teu siga biasa. Taya sora TV nu sok disetel ku bapana. Teu kapanggih sora batuk leutik bapana samemeh nyarita. Lena langsung nanya ka indungna, "Bu, ari bapak kamana?" Indungna siga nu reuwas, "Oh, bapak mah teu mulih, Neng." Dikitukeun ku indungna, Lena ngahuleng, "Kamana, Bu?" "Ka luar kota, aya lereskeunun," saurna teh. Jawaban eta pondok teuing, tiis teuing. Lena neuteup indungna rada lila. Katinggal ku Lena siga aya nu beda. Indungna siga nu nyumputkeun hiji hal. Panona teu wani neutup langsung. "Katawisna aya naon, Bu?" Ceuk Lena lalaunan. "Nah, Ibu, sapertos nu aneh ningalena." Indungna maksa seuri. "Teu aya naon, Neng. Sok istirahat we heula." Tapi Lena beuki curiga. Salila ieu indungna tara kitu. Tara neuteup manehna ku panon anu pinuh ku kahariwang siga ayeuna. Tara loba ngahuleng. Sanggeus peuting, Lena lalangkarakan di jero kamar. Bari neuteup lalangit kamar. Angin peuting asup tina sela-sela janela. Di luar kadenge sora motor ngaliwat. Tapi dina jero dada Lena sora hatena leuwih ribut. Nepi ka akhirna, indungna asup ka kamar Lena. "Neng," sorana lalaunan. Lena ngorejat hudang tina kasur. Ngajadikeun dadana Lena ngadadak jadi sesek. Duka kumaha. Indungna diuk di sisi kasur. Leungeunna nyekel leungeun Lena. Rada pageuh. Indungna siga hese ngamimitian arek nyarita. "Bu, aya naon?" Ceuk Lena.
Sorana mimiti ngageter jeung panasaran. Indungna narik napas panjang. Neng, nyatana apa teh geuning teu nyaluyuan kana hubungan Neng sareng Tanu? Lena ngarasa kaget kacida. Dunya asa eureun ngadadak, panonna molotot. Ngarasa teu percaya meureun. Dikitukeun ku Lena, indungna ukur cicing. Teu malikan deui kecapna. Ari ceuk Lena teh, apa teh nyaluyuan ka Tanu? Hatena siga dirempag ku gelap dina kaayaan peuting. Kecap eta asa teu asup akal pikeun Lena. Anu mana salila ieu nu jadi bapana jelema anu pangmikanyaahna. Nu salawasna ngajaga Lena. Bu, asa moal mungkin. Sora Lena mimiti peupeus. Maknya apa dugi kangarahetan ka Lena? Indungna ukur ngahuleng. Sikap indungna eta karasana ku Lena asa nyeri. Tibatan jawaban naon bae. Cimata Lena mimiti ngayembeng. Dina sirahna kabayang Lena keur leutik. Ujug-ujug datang siga Caa. Lena inget waktu keur leutik. Unggal minggu bapana sok ngahaja ngajak ulin Lena ka alun-alun, ka toko kaulinan. Lena sok tiuk dina tak-tak bapana bari seri bunga. Hoyong naon Neng? Ceuk bapana waktu harita. Naon bae nu dipikahayang ku Lena teu weleh sok dipangmelikeun. Boneka warna pink, sapedah leutik, malah sakali mangsa bapana rela muter-muter ka sababaraha toko ukur pikeun neangan boneka nu dipikahayang ku Lena. Mun Lena gering, bapana nu paling panik, tagiwur. Sapeuting bisa teu sare ngan ukur merhatikeun suhu awak Lena. Nu geulis sing enggal damang atuh. Cek bapana bari ngusapan tarang Lena. Waktu Lena mimiti rumaja, kanyaah bapana teu robah. Sok merhatikeun Lena bisi aya naon-naon. Kitu oge mun aya kahayang. Lena hayang naon-naon, bapana sok ngusahakeun. Hayang jalan-jalan jeung babaturanana, teu boleh sok disugumakeun ku bekal anu gede. Nepi ka Lena geus dewasa oge, bapana teu kungsi nyaram kaleulewihan. Teu kungsi maksa Lena kudu kumaha. Teu boleh nganter ka hayang Lena. Ku kituna ayeuna Lena ngarasa teu ngarti. Nah, ujug-ujug sikap bapana jadi robah. Padahal ukur hiji-hijina kahayang Lena. Nah, kalah dipungpang. Padahal Lena teu menta harta, teu menta kamewahan. Lena ukur aya hiji kahayang. Hayang hubunganana jeung Tanu disatujuan. Cimata Lena mimiti ngalembereh dina pipina. Bu, naon lepatna ari Atanu? Ceuk Lena lirih. Indungna ukur micen paneuteup. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go! Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa. Aduh, Kamu kenapa? Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini? Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmik. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda. Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara. Ayo semangat. Poldanmik, pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.